ngawawancara sanggar tari anu aya di dusun Pinawarga tepatna di tepak Kalijati Timur. Perkenalkan nami abdi Fajar Maulana Fatihah. Tepangkeun nami abdi Rahma Oktaviani. tepangkeun nabi abdi Selif Febiazania. Tepangkeun nami abdi Yani Noverita. Tepangkeun nama abdi Tiara Cinti Aurelia. Nah, tepangkeun nami abdi Surya. Suryanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sata acana ini nganggo waktuna sakedap simkuring sareng rerencangan dipercanten tugas basa Sunda ngawawancara temana kesenian. Nah, di panarasan kahiji aya naon wae mah kita kumaha pikeun ngajarkeun seni kabarira. Oke. Sama Motivasi kami ngajarkan seni ka marurang kali eta hiji kanggo ngaregenerasikeun seni Sunda khususna supados henteu hilang di zaman upami saur bahasa Sunda mah jati teu kasilih ku junti gitu. Janten ayeuna seni budaya luar seueur lebet ka negara urang otomatis ngarobah akhlak orang kali sebab dari seni Sunda mah urang ngajarkeun teh seni teh sareng budayana aya nyeni nyunda nyantri nyakola gitu kan. Nah janten nu diajarkeun ti tina hal seni oge orang seni orang kali kedah nyeni teh tina naonna sanes dalam artian tina nyeni teh nyeni purnabeuh anu tina misalkan karawitan purnabeuh anu tina tari anu ukur ngengklat gitu anu tina silat ukur gerak sanes tapi nyeni tina paripolahna kita apa itu anu motivasi anu di Patarosan kadua iraha wae Bapak ngalaksanakeun jadwal seni tari di sanggar upami tari mah kalau resan saminggu teh 2 kali biasa jadwalna Sabtu sareng dinten Minggon kanggo reguler eta aya oge anu privatnya privat mah biasa dinten wae kumaha kabar Patarosan anu katilu janten naon wae anu diajarkeun di sanggar itu. kalau resan di Gending Siloka teh aya di lebetna aya 3 divisi divisi seni tari untuk tari bongan dengan kreasi terus sanes kantena anu kadua divisi karawitan syukur karawitan teh nya aya pacar bisuli aya namina teh ibu syukur anu katiluna nyata divisi pencak silat enten aya divisi eta Patarosan anu kaopat di iraha sanggar tari ieu didirikeun. Gending Siloka Subang ya Subang yang susah. khususnya upami Subang mah ngawitan didirikannya kaping 25 Juli 2018 upami kusir mah kaping 6 Agustus 1887 upami kusir mah Apa di Sumedang Sumedang. Aya patarosan anu kabelah kumaha carana supaya barudak bisa lika cinta karena kabudayaan sorangan. Mika cinta Mika lulus tentunya sampai sana kebudayaan nah ini panten masihan pengenalan rangkung saya nama di setiap sekolahan di setiap sekolah aya pelajaran seni budaya nang ya. Itu untuk nyakanena supaya
marurang kali kagugah deui bahwa jati diri urang mah geuningan senina ieu nya sanes naonnya dance Korea ataupun boy band lah gitu nya sanes, tapi ieu seni urang gitu. Lebih dikenakeun deui ku guru-guru sakolana gitu. Kalau naon namanya teh anu bika cinta. ya kalau nikah cinta ya kan lebih dikenalkan terus gitu, dikenalkan terus entong aya eureuna ulah aya jeda, tapi ku guru teh sepuh-sepuhna diarahkeun teras ka dinya gitu. Di memulai ya. Ya, karena kan tak kenal kata cinta gitu kan, jadi kedah cina kenal heula ya karena kebudayaan urang heula gitu kan. Upami tos kenal insyaallah barangkali pasti bakal disarius tadi deh karena budaya kalian. Pras, faktor naon wae anu nyebabkeun barudak hese ngarap kana materi anu ku Bapa ajarkeun. Seueur faktor zaman kabareng mah nya hiji Gadget. ya hiji gadget karena naon permainan anu game itu. Kedua pergaulan. Nah ini sudah mah lah naon ya kan kampungan ya kan Kolot. kampungan kolot, padahal orang luar negeri seni Sunda teh paling diagungkeun di Belanda Inggris. salah satu di Belanda itu teguk paling diagungkeun di urang mana saya di sekolahan pun langki ya langki diayakeun itu di sekolahan urang di sekolahan urang nah eta paesan ada ditanamkeun di urang tadi. Bapak nuhun kana waktos sareng jawabanna. Hapunten dengan ngaganggu waktosna. Sakitu wae wawancara singkat ti abdi sareng rerencangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ge ngaturkeun nuhun ya ka sekolah SMA mana SMA 2 nya. Kan Subang. Salam baktos ka Bapak sekolahnya di Padepokan Geni Siloka nu aya di Subang khususna di Kalijati Timur. Ya.